Para mitra Kumadaramang, alhamdulillah Mang Jaya hibar pangdu ati para wargi tiasa neraskeun hanca dongeng judulna Ingkar karangan Koswara. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi Mang Jaya official tiasa dianggo hiburan pangbeberamana kanggo mitra sadaya. Ya gitu para mitra sasireun sabeunyereun lah ya. Kanggo hiburannya ya mah ngadedel hiburan gitu para wargi. Da kalan-kalannya para mitra lamun keur aduh kumaha ieu nya cenah mending ieu cenah ieu kana naon we kasenengna aya nu seneng naon teh drama aya para mitra aya nu senengnya kitu cerita-cerita carios nu kumaha we kitu nya para wargi. Aya nu seneng oge para mitra teu ninga naon teh teu ninga aksina tapi ku imajinasi nya teh dongeng gitu. Ya para mitra ngagunakeun imajinasi. Imajinasi tiap mitra teh benten-benten gitu nya para wargi. Aduh, nyangakeun we lah. Nyangakeun carios nyambung ingkar karangan Koswara dina bagian ke-10 urang lajengkeun wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangdu ati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna nyaeta Ingkar. Ieu dongeng karangan Koswara ayeuna nincak bagian ka-10. Para wargi kaum dangu. Tuh dongeng perantos dugi kanalika memang. Ieu para mitra Nyi Kancanawati alias Nyimas Kancanawati. Aduh midamel padamelan atanapi anjeunna teh hartosna mah muhit ka bangsa dedemat-dedemit pikeun kauntungan dirina pribadi. Kitu diantawisna samalih Nyi Kancanawati atanapi Nyimas Kancanawati parantos ngumpulkeun murang kali istri. Maksud sareng tujuanna teh aya sanes ieu teh dipake tumal pikeun kapentingan dirina pribadi. Kumaha terasna ieu dongeng mangga urang sami-sami hanca bae dongeng nu judulna nyaeta Ingkar. Harita sari ngingak ceurik bangun mukanya nyerian. Ku Nen Kancanawati tuluy diupahan di beberah sarta dina nyaritana Kancanawati harita teh kawas ka anakna bae lemah lembut leuleuy. Dibarengan ku kadeudeuh nu taya hinggana. Sari geulis anak ibu, geus ulah dipake sedih kingkin teuing, ulah dipake nalang saha teh nyai. Salila aya ibu teu kudu loba pikiran, ibu nu bakal melaan hidup, ibu nu bakal ngapi ngajaring ka diri hidup. Sari mah sedih. Sedih ibu, sedih sareng nyeri hate we di. Tema Sari bari nginghak sakapeung sisimekeun pangaruh sungkawa samagaha hate. Sedih. Nyeri hate kunaon ieu? Mun sedih-sedih kunaon nyeri hate kusaha? Ceuk Kancanawati bari ngusapan buuk Nyi Sari nu panjang ngagebay semet bujur. Sedih ku milik diri we nyeri hate ku Kang Ahmad. Keur senang apan hirup abdi keur suka bungah aya dina kabagjaan. Apan kayan abdi rumah tangga jeung Kang Mamat Rahmat. Nyinen keur kasohor sora pang alusna gaya panghadena. Nah tu bet digoda ku si kasebelahan teh si Kang Ahmad. Sugan teh nyawerek ngawin ari teh penipu, pembohong si Ahmad sia ingkar janji. Podaran sia ku aing Ahmad eueuh. Nyi Sari ngagorowok tarik ngedalkeun ka keheulna. Kalayan munyaksian omongan kiwari kaayan lir anu walagri we Nyi Sari. Geus ulah dipake sedih jeung nyeri hate nyai, biasana lalaki mah kitu. Sok ngeuneunaheun teu kaop urangna elehan. Turutan ibu lain lalaki nu ngajajah ka ibu tapi ibu nu ngajajah ka lalaki malahan mah bisi hayang nyaho bisi hayang nu kumaha ge kanu ngorak keneh kanu bujangan keneh ge bisa ibu mata engkenya Sari kudu bisa kawas ibu pokona mah ye urang teh entong naon teh ngeukehan anu geus mungeun dina daekeunna ge bakal olo-olo nyai lalaki mah loba keneh rek nu kumaha ge nu penting nyai cager. Nah itu kuna naon Sarima ari sangkian ibu Sari teh gelo kitu. Teu gelo Sarima apa nu tadi teh Kang Ahmad
Kang Ahmad kunaon bet ninggalkeun sari atunya. Meni teu tega-tegaeun Kang Ahmad. Saha nu nyebutkeun kitu geulis, ibu mah teu nyebutkeun Nyai Gelo, cager sote, cager sagala rupana, buktina pan tadi ge Nyai mah salah sangka jeung salah panenjo. Dan nu tadi mah ngaranna oge nana lain Ahmad. Barina ge Nyai nu ngaran Ahmad moalekeun ka dieu, ngalanto ka dieu. Manehna mun aya ngalanto ka dieu, wah ku ibu bakal disiksa, bakal dikaniaya. Teu mustahil ku ibu dipaehan, bongan geus nganyerikeun ka anak ibu. Ibu masih di Kang Ahmad make nana sagala. Ibu panginten salah tinggal, abdi mah apal. Nu tadi teh Kang Ahmad. Benten kiceupna, benten pangambungna, benten rambutna. Wah, sidi Kang Ahmad bu nu tadi teh. Kang Ahmad iraha urang tepung deui Kang, Bu. Terus kantunkeun abdi, tadi mah hoyong ieu. Hoyong ngaso, hoyong nyenangkeun pikiran, mangga ibu mah geura keluar. Nyatu syukurnya ari kayan hidup kitu masok geura reureuhkeun pikiran hidup. Nu marudah loba lamunan, loba karudet teh anaki. Mun aya naon-naon bejaan ibu aya di kamar tungtungnya. Anu lah ka jero mun teu meunang idin ti ibu mah nya. Ci Kancanawati nangtung bari neuteup anteb ka Nyi Ratnasari. Mangga atuh, goledag sari ngagoledag nang karak bengkang. Panonu beueus nyawang lalangit kamar leng diri Nyi Sari di bang baluhan ku rupa-rupa lamunan. Terus sagarupa kajadian mangsa kaliwat naremongan deui. Najan kitu anehna Nyi Sari angger boga anggapan yen nu disebut Nana ku Nyi Kancanawati teh Nya Ahmad nu geus nganyerikeun dirina. Demi Nyi Kancanawati bada celengok nyium tarang Nyi Sari terus kaluar ti eta kamar. Panto ditutupkeun ti luar urut reret nitenan kaayaan di eta patengahan imah. Bisi aya hal-hal nu matak nyurigakeun keur dirina. Sanggeus sidik eueuh nu matak nyurigakeun mah gancang muru ka kamar pamatuhanana. Geus aya di jero gancang menekung mujasmedi, ngembat bangsa lelemat-lelembut. Hayang bisa nganyahwankeun ngeunaan aya di manana neng ita nu peuting tadi geus kabur ninggalkeun padumukanana. Jangnana datang ka imahna dina mangsu geus burit pisan geus reup-reupan. Kabeneran deui di imahna keur eueuh indung bapana. Pahamjah jeung Bu Halimah memang keur subung. Teu loba carita kabeneran imah teu dikunci sup ka jero kebat ka jero kamar. Di jero kamar poek meredong lampu oge can dihurungkeun. Tapi basa jangnana rek ngagoledag mah ngagoler luhureun kasur ari koceak aya nu ngoceak. Harita teh para mitra nu ngoceak. Saha? Sabi nu ngoceak? Harita para mitra sadaya. Jangnana gancang ngagurinjal itu ieu ge ngarasa reuwah lain memeueusan. Gancang jangnana murusak lar lampu brai caang breh teh. Dina luhur dipan aya mojang keur diuk bari keur neuteub seukeut ka manehna bari ngemu kareuwas. Manehna ge males neuteub bari hayang apal ngeunaan saha-sahana eta mojang. Tapi para mitra sadaya, lila mah itu ieu apa ka masing-masing nu aya hareupeunana. Malah eta mojang teu asa-asa deui gabrug ngarangkul. Kajenana nyekel ti pepereket pageus naker. Aya gunung sakamara nu antel kana dada jangnana. Duka kumaha karasana asa pohara para mitra. Anjaba genahna jabat kitu karasa naker mun kaayaan eta mojang ngadatangkeun hiji perasaan aneh nu saharita ngagalura jeroeun dada jangnana ngan barang manehna apa saha-sahana eta mojang gancang ngarenggangkeun eta mojang bari pok dumanya dibarung ku neuteub antep. Esti Kang Nana, aduh manawi teu aya sasaha boro akang teh langsung we ngagoledag ari teu teh aya esti geuning. Hapunten Kang Nana nya. Esti nu kedah dihapunten mah bohongan lampu teu acan dihurungkeun. Kamana wae Kang Nana? Dua dinten teu aya. Kudu rencangan diajak ka Bandung Ini di dieu ira sumping. Kamari sareng saha ka dieu? Kali mah sareng apa? Sareng ibu mung apa? Sareng ibu mah teras ka Cirebon. Teu ngawengi-wengi acan di dieu teh abdi mah bade di dieu we 2 minggu. Salami pare sakola, urang tengah bumi yuk. Hayu. Jangnana nungtun Neng Esti dibawa keluar ti jero kamar. Guk-gek dariuk di tengah imah dina kursi nu aya di dinya. Janten akang teh aya teh ka Bandung. Nuhun. Nah atuh teu wawartos heula ka sepuh. Rusuh tuh da. Si kakang nyungkeun saya. Si kopi, si susu atau napi? Cai solokan we. Cinta ti ah. Mau gula. Esti talete bari nangtung tina diukna. Kok karbit lah seperos pelem sampai ini amat. Tong naon-naon pomi aya mah nganguyah we lah. Udah mencretnya oralit eta manamina. Neng Esti ngahehe leos ka dapur.
Tekung silih lagis ngurunyung deui datang bari mawa cai 2 gelas. Sok dituna luhureun meja suruput jangnana nginum. Cai sagelas teh sakali ngeleguk ge beak, alatan hanaang tas leumpang jauh. Lu meni sakali ngaleguk hanaangnya? Nya. Tiari apa sang ibu angkat ke mana geuning teu aya? Jangnana nanyakeun indung bapana nu memang teu kasampak aya di imah. Nuju angkat ka uleman, Kang. Tadi teh angkat nama siang keneh, mung duka kunaon. Lami geuning teu acan aya mulih, jawab Neng Esti. Bari manehna ngarongkong kana gelas cai leguk manehna ge nginum beak satengahna. Uleman ka mana itu, Di? Teu nyempatkeun bade ka mana-na, Kang, mung nyaurkeun bade ka uleman we. Oh nya. Geunari tos kantenan kitu malah. Panginten leungiteun akang teu aya teh. Pugu we langkung ti leungiteun melang, Kang. Da atuh pugu sepuh kaputra. Malihan nu leungiteun melang salampangku akang teh nya. Sanes we emang sareng emi, aya nu sanes oge. Cek Neng Esti bari ngarenyu nahan piseurieun. Katempo kujangnana Neng Esti asa leuwih geulis batan bulan. Malah ngadatangkeun hiji kapanasaran keur dirina. Bakuna mah ku ayana manehna geus dibere kanikmatan ku Nen Kancanawati. Bet bakal leuwih sugema mun ha saperti eta dipilampah ku manehna jeung Neng Esti. Tapi jangnana sadar kana kaayaan, Esti teh pandulurna. Moalnya kudu ngaganggu kadulur bari di imahna deui. Geuning jeung deui dina manehna ngalaksanakeun oge Esti can pugudaekeun. Kitu baceona hatenana salila neuteub seukeut ka Esti. Ulah neuteub kitu Kang sieun abdi mah. Ti. Sakitu nu leungiteun ku teu ayana akang teh. Wulan. Janganna api-api nu heran jeung kaget. Api-api. Mun wulan atuh nasaha kitu. Eta aya ketang anu sanesna nya Ibu Rama Wulan. Mang Amut jeung Bimuna. Mung nu pangrosana mah ka emut mah nya Wulan. Tangtos we kana kituna teh. Tungtungna Esti nyeleukeut. Ngaheuheuh bangun anu nikmat teu naker. Jangnana lain deui ngarasa heran ku ayana Neng Esti make nyahoeun ka Wulan jeung ka Mang Amud katut Bimunah sagala. Sedengkeun apan aya di dinya di imahna teh, Neng Esti kakara 2 poe ayeuna. Nya lantaran kajurung ku rasa heran jeung kapanasaran, jangnana pok tumanya. Geuning Esti terang ka Wulan, terang ka Ibu Ramana geuning, terang ka Mang Amud katut Bimunah sagala. Nanti kenging gitu abdi terang kaayaan eta. Terang yen akang papacangan Wulan. Esti neuteub kana heherang panon jangnana. Kawas anu hayang ngayakinkeun kana kaayaan di jero jangnana nu aya hareupeunana. Walor heula atuh terang ti mana Esti teh? Ti Ibu Rama kangana teras ku abdi tadi siang tadi anjing diteang ka bumina ngadi diyakinkeun ka ditu. Nyawe geuning Wulan teh papacangan engkang hawatos nuju teu damang geuning Kang. Esti ka ditu jangnana nang harita teh para mitra. Siga nu kerung. Muhun. Nangis we damelna teh Kang, da emut we ka engkang. Bongan teu aya naon teh teu aya sacara dadak-dadakan. Ngandunkeun bumi Mang Amud wengi-wengi bari teu wawartos heula. Beres teh. Leres teh cariosan abdi teh Kang. Sing sok jawab heula. Sakedik nya teh teu lepat. Nah, atuh geuning kitu kalakuan engkang teh. Tos teu bogoh teu cinta, tos teu nyaah ka Wulan. Pamitos teu bogoh teu cinta mah Kang terang-terangan we ulah kitu. Awon teh nganyerikeun hate batur. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Harita jangnana tuluy nya jawab. Akang teh harita teh kaluar ngayakinkeun nu pupuntenan sugan teh nya we aki-aki. Harita teh baturan akang, raka piandel maneh niru sora aki-aki sagala. Babaturan Kang Nana? Nya. Nah atuh teu diajak kalabat Kang. Esti neuteub seukeut ka jangnana bangun nu nganaha-naha. Lantaran boga maksud mandiri tur kudu harita keneh ini manehna diajak ka bumi Mang Amud. Mungeun nya. Saterusna mah Kang Nana teh jeung maneh teh ini ka Bandung, taya liana nepungan dulurna nu keur gering ripu. Yakin di sorangan hoream cenah. Ngajak akang, peda antara manehna jeung akang teh pohara dalitna atuh. Jangnana ngabohong. Teu nerangkeun sakur kajadian nu sabenerna. Ngahaja nu dipamrih ngarah Esti teu kapapanjangan nyarita. Sanes kumaha miangna Kang Nana ku cara teu wawartos heula teh ka Mang Amud sareng ka Ceu Wulan.
ngajantenkeun aranjeunna teh pohara leungiteunana Kang mari mah ejing napan disusul ka dieu ngayakinkeun hatos muli hatna pitu acan Mahmud ka dieu mohon geuning bangun reuwas be mangkani ngapa sareng ibu di dieu teu satuju kakang nana hubungan sareng Wulan teh esti ge terang apa sareng ibu Kang Nana teh teu doa teu ngaharepkeun kagungan minantu kanu jenengan Wulan saurna teh jabi ti kaayaan tebih teh disahanapeun urang oge hera we pada kaayaan Wulan nuju kenging musibah Wulan teu tiasa sasauran malihan make nyabit-nyabit aya picaloneun nu sanes kanggo Kang Nana teh saurna teh langkung sagala-galana ti Wulan calon sanes nuhun saur Mang sareng Emi mah saha cenah urang mana di jang Nana jajantung naratug tutung Wulan keheul ambek jeung ngeunes pacampur pagaliwota ngajadi hiji di jero dadana teu nyebatkeun saha-saha nama Kang sareng urang mana-mana mah mungke ge kapayun esti tangtos bakal uninga kitu saur Mang sareng Emi teh waktos pangamud ka dieu esti tepang henteu da harita teh esti sareng Emi nuju ka toko barang dongkap ka dieu teh nyamang nyaurkeun aya Mang Amud saurna teh aduh sok sieun meunang katugeunah we di dieu Mang Amud teh numawi saya nama kada engal di tepangan sakantenan ngalayat Bulan sareng abdi mah mending kawatos we Bulan nu anom keneh rupi sakitu geulisna bet kenging musibah nu sakitu parnana Kang hawatos pamiku akang dugi ka ditinggalkeun teh sarua sareng teu tanggal waler we akang teh atuh pami kitu mah sanu bade ngantunkeun Wulan sanos kumaha sanos dugi ka iraha oge ka cinta Kang Nana mah mung kanggo Wulan kajabi reg eureun heula ngomongna harita teh para mitra sadaya manehna anggur lila neuteub ka esti kawas nu hayang nyaho kana eusiha teh eta mojang geulis hanu aya hareupeunana esti ngarasa heran ku ayana jang Nana beta terus nyaritana kajabi naon Kang Nana kajabi eta sabatkeun atuh kajabi teh kajabi naon Kang geuning saporos anu bingung kajabi upami esti ulah benunya ye esti mah tara ambak teu pupuguh Kang Nana kajabi upami esti bogoh kana Kang Nana ye teu uyahan ciwit geuranya aduh tos lagi udah nyiwit kieu aduh meuni panas meuni geunah kita jang Nana ngagurubug lantaran pigulangna diciwit satarikna ku esti cunihin teu sangka loyornya pan tadi gitu disanggemkeun ditaroskeun heula cenah moal benu ari pe kana sanes kumaha esti hawatos ka Bulan mali basa esti ka ditu ka bumina Bulan katingali ka saksi yen Bulan pohara micintana ka Kang Nana esti nyarita darianaker bari kawas aya nu dipikiran asa dosa temenan mun abdi kudu ngarebutna ka Kang Nana ti Bulan jabi ti kitu sepuhna oge sakitu satujunana gaduh minantu ka Kang Nana numawi keur abdi mah bakal teras we melaan Bulan enjing oge bade ka ditu deui hawatos teu rencang ngobrol teu nu ngababera hapunten Kang Nana kalepasan nyarios ti teu naon Kang Nana apa tangtu nyarios nu lain-lain ka Mang Amud teh nya apa nu gila harta jeung kahormatan tangtos we sotos nganyerikeun ka Mang Amud ayeuna ka aya ditu ti ka bumi Wulan mohon mah teu Mang sang Emi sumping moal esti bade ngiring enjing we tuh abi ka ditu Kang Nana nya tuh upami apa sareng ibu sumping saurkeun Kang Nana tos wangsul itu nya maksudna tos dongkap gitu paramita Kang Nana tos dongkap paramita sadaya mung naon sebatkeun we mung ayeuna mah nuju ameng karerencanganna kitu nya sebatkeun Kang Nana bade ngalamar ka Bulan saengal-engalna kitu nya perkawis pamaksana bade ngalamar mah nya langsungnya ku Kang Nana saurkeun ulah melalui abdi nya atuh nya ieu teh jung Nana nangtung leos init ku esti dijajabkeun nepi ka lawang panto bade ngenong Kang duka tuh mun aku mangke we lah ye meuni meuni mama sagala teu lucu salam gitunya ka Bulan teh estinya sareng serena sareng laja sakantenan cekulan ngahihi bari nutupkeun di panto gek diuk dina kursi nurutan urut tadi para mitra teu lila diuk dina kursi harita leos esti ka kamar jang Nana nuku bibina dipake keur kamar manehna sedengkeun jang Nana dipernahkeun di kamar tengah goledag ngagoledag para mitra nangkarak bengkang nyawang lalangit teng tepung para mitra pipikiran ngalamun kumalayang kanu anggang
bari anehna sanggeus bieu tepung jeung ngakapi adina kapi lanceukna sasat nama barang bieu tepung jeung jangnana hatena beuteut daek tenang aya hiji perasaan anu aneh nyaliara sakujur badan malah hatena teu reureuh ngocomang kasep Kang Nana teh pantes mun bulan pohara bogoheun ge dalah aing terus terang bogo hanya kalwe Kang Nana geus bogaeun ka bogo memang saha awewena nu teu bogoh ka Kang Nana bodoh mun aya awewe teu bogoh ka Kang Nana mun emang sareng emi teu satuju ka bulan lantaran kaayaan bulan batan sakitu pokona mah dina kaayaanana memang keur meunang musibah tapi sanajan kitu muga-muga we laksana antara Kang Nana jeung bulan karunya ku kasatiaan bulan muga-muga bulan sing bisa laksana sing bisa gancang cager deui waluya seperti bihara-bihari tang para mitra inget kana omongan indung bapana basa dina mobil memeh cunuk ka imah mamangna pan indung bapana omat-omatan omat-omatan naker supaya dirina daek ngaraketkeun duduluran atanapi daek ngaraketkeun ka jangnana si horeng para mitra aya pikir kadua leutik cenah indung bapana bulan rek mulung mantu ka jangnana kitu udah dulur keneh para wargi sadaya dulur eta dulur caket mangga ngaso heula ngaso teng inget kana omongan indung bapana basa dina mobil memeh cunuk ka imah mamangna pan indung bapana omat-omatan naker supaya dirina daek ngaraketkeun kanana daek cenah babarengan jeung nana nya kitu bapana oge pan sababaraha kali nyebutkeun yen baka sugema jeung atoh mun antara Esti jeung nana silih pika cinta indung bapa aing oge ngaharepkeun supaya antara aing jeung Kang Nana bisa silih pika cinta silih pika deudeuh silih tamplokeun rasaning heman nu leuwih ti heman biasa memang bakal bagja sigana mah keur aing oge mun laksana bisa ngahiji laki rabi jeung Kang Nana nu sakitu kaayaanana kapeunteun ku diri aing Kang Nana teh kasep tur sagarupana ge pikaresepeun eueuh cawadeunana ngan anu nilik kana kasatiaan ka bulan aing milu reueus milu atoh mangkaning awewe saperti bulan nu ayeuna keur meunang musibah kitu bakal leuwih nyeri mun Kang Nana nyeleweng atawa nepi ka ninggalkeun manehanana jeung aing apan geus nekadkeun bakal melaan ka bulan salila aing aya di dieu karunya mun teu dibeberah sok sieun jadi minder we renah hate sok sieun jadi jalma nu pegat pangharepan ngeng ku ceulina kadenge omongan mamangna jeung bibina nu nyebutkeun cenah geus aya picaloneun keur jangnana cinekna mah geus aya awewe sejen wanita lain keur gaganti bulan teung teuingeun teuing mun kitu mah kaayaan emang jeung emi kawas nu teu anom heula make rek megatkeun tali durian make rek ngadu-ngadu Kang Nana ka istri pilihan anjeun padahal zaman ayeuna mah geus teu usum kikituan teh nu penting asal jinis pada jinis silih pika cinta silih pika heman tur bisa sauyunan sareundeuk saigel sabobot sapihanean pokona mangan eta we nah sahanya awewena nu bakal diancokeun keur Kang Nana teh atawa aing kitu amit-amit moal najan kumaha aing mah moal rek nurut moal rek ngagugu najan dikeukehan ge atawa dipaksa-paksa oge ku apa kali ibu moal Esti moal nurut teu tega karunya ku bulan cindekna mah para wargi kayan Esti di jero kamar sorangan harita terus diayun ambing ku rupa-rupa lamunan dibarengan ku rupa-rupa implengan tur geus gilig yen manehna moal rek ngarebut jang Nana ti bulan dina kaayaan bareng jeung waktu harita bulan jeung indung bapana pohara bungaheunana ku kadatanganana utamana mah keur bulan nungguluwut bingung dipindingan ku kasedih ayeuna mah hegar deui marah mai deui harita teh lantaran panutan anu kumanehna dipieli dipicinta sagemblengna geus datang ngalayat bari dina kaayaan salamet teu kurang itu jeung ieu nya kitu suah poe kamari aya neng Esti oge ku Mang Amu dibejakeun ka jangnana Mang Amu jeung Bimunah nerangkeun kaayaan Esti nu gede perhatianana jeung bangun anu pohara nyaaheunana kabulan da apanan dina omonganana sakitu matak sugemaeunana sakitu matak atohna neng Esti nyebutkeun yen bakal milu melaan ka bulan rek milu narekahan sangkan bulan gancang cager deui
nya kitu sangkana sepuh jangnana oge sadar kana kaayaan jangnana nu silih pika cinta jeung bulan. Jangdana nya kitu ku ayana esti nu anyata nyaan geuningan nepungan ka Mang Amud. Nepungan jeung ngabeberah ka bulan. Lain deui ngarasa atohna jeung ngarasa sugemana. Lantaran rumasa dirina can bisa nyageurkeun deui bulan. Can aya tarekah deui anu sakira bakal bisa ngadatangkeun kaayaan bulan saperti mangsa 4 bulan kaliwat. Ngan ayeuna gede harapan bulan bakal bisa cager deui sabab nen Kancanawati nyanggupan pikeun ngubaran bulan nepi ka sehat. Sakali deui hapunten ku ayana kajantenan ti payun abdi teh miyos ti dieu teu wawartos heula sanes naon-naon mung itu rerencangan maksa kedah miyos harita keneh. Ayeuna kaemut yen kalakuan abdi kitu teh lepat ceuk jangnana pok deui sasadu menta pangampura ti pimitoheunana. Nya nu parantos kajanten mah parantos we atuh encep. Teu kedah teuing di emutan langkung paos. Nu penting ayeuna mah encep sabada mulih deui bari dina kaayaan salamet mang teh ngarasa bagja jeung bina teh ngucapkeun syukur alhamdulillah. Syukur urang teh ngucapkeun syukur ka Nu Maha Kawasa ka Allah Subhanahu wa taala kumargi encep parantos dipaparin atanapi ditang tayungan kumantenna siang kalayan wengina. Mung nya kitu we encep kaayaan pun anak teh geuningan kieu wae salalamina. Sakitu ceuk Mang Ahmad, ceuk Mang Amud geter caritana tetela euyeub ku rasa kabunga. Muhun cep ayeuna mah encep ge parantos aya di dieu teu kedah ngemutan soal eta nya kitu we encep perkawis pun anak mah bulan kitu wae sakumaha nu disebatkeun bieu ku apana. Bimunah nyaritana ditungtungan ku kahariwang ngeunaan kaayaan nu jadi anak. Matak pantes ngomong nage dumareuda bari dina tungtung ti koro nyelek ku piceurikeun. Muhun kumaha atuh kaayaan pun anak teh encep damanya ari kedah nikahkeun dina kaayaan kieu mah hawatos we ka encepna oge karunya di kawulan manawi aya kelemeng-kelemeng maneh menakan wartos ti rerencangan encep kitu ge mamanawian kedah ka mana sareng kedah kusaha nu sakinan tiasa dipuntangan puntanan tulung kanggo ngalanongan atanapi namakeun bulan kitu maksud teh encep. Harita para mitra nana can bisa nyarita naon-naon malah harita caritaan nu jadi salaki katelah Mang Amud ditema ku nu jadi pamajikan nu katelah Bimuna. Sanaos kumaha kahoyong mama bulan teh sager deui sehat deui encep panginten tenang kana pikiran teh mung teu sangka atuh geuning pun anak teh kieu bae encep. Bimunah nyarita kawas nu ponok pangharepan. Kawas nu putus asa teh sanyana sahanteuna inung jeung nu jadi anak beuteut tega munyak sia nu jadi anak kudu terusan teu bisa ngomong alias pieu. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Para mitra kaum dangu, wulan waktu bieu katembong hegar berag marahmai jeung beungeut oge cahayaan. Bakat ku atos sabab jangnana geus datang deui bari dina kaayaan salamet. Tapi ari ngadenge omongan bapana jeung indungna kitu mamanehna ngeluk tungkul. Ngeunes nalangsa rek ngomong teu berat. Kudu wawawewe mah era atuh ku panutan. Tungtung ngaharuk gawena bari panon mah bareu harita teh beueus. Apa oge ibu mugi ulah seueur di emutan. Sanaos kumaha ge abdi yakin wulan bakal salamet deui, bakal damang deui. Wulan bakal tiasa nyarios deui sabihara-bihari sapertos mangsa 4 sasih nu parantos kalangkung. Abdi moal bosen kanggo melaan bulan. Sanaos dugi ka iraha bae oge kalayan upami kasaluyuan mah enjing bulan ku abdi bade dijajabkeun ka salah saurang sepuh nu parantos sangem ngalanong ngan wulan. Enjing muhun janten salami encep teu aya teh tepang sareng jalmi anu sangemeun ka ngalanongan wulan kitu. Sumuhun berai pamulu Mang Amud jeung Bimunah cahayaan deui. Lain deui manehna ngarasa atoheunana ku ngareungeuli ti jangnana harita. Nya kitu deui wulan oge ebreh pamuluna bangun aya dina kagumbiraan. Wulan teu tungkul ngeluh.
tapi netep seket kajang nana bari balenya imut anu kareueut na keur katempona kujang nana mah asa namahan geulis namahan manis keur bulan anu jadi implengan salila ieu jang nana males imut bari pokna. Mohon bulan enjing urang mios urang nepangan ka eta sepuh manawi we tarekah urang nu ayeuna ngadatangkeun hasil bulan tiasa damang deui. Balenyeh bulan imut bari teu ngaluarkeun sora naon-naon. Najan kitu dina tungtung lelemutan mah bulan ngagerendeng kieu. Bagja aing ngadenge kekecapan Kang Nana aing bakal dianteur bakal dijajabkeun. Nepungan saurang jalma nu bakal ngubaran ka aing. Muga-muga we tarekah aing jeung Kang Nana nu ayeuna mah ngadatangkeun hasil. Geus kesel aing kieu bae era di ku Kang Nana. Era pacampur jeung karunya ka Kang Nana nu pohara bela jeung haatna ka diri aing. Tapi dina gambaran bulan nu marahmai sakolepat robah jadi reueuk. Bangun anu bingung pipikiran nalang sahate pangnama. Sabab bulan jadi inget kana kajadian basa bapana tepung jeung bapana nana. Apana nu jadi bapana saolah-olah rek dicarek pikeun ngamprokeun dirina ka jang nana. Sepuh jang nana teu satuju teu dawa boga minantu ka dirina. Kuhal eta pisan galindeng hate bulan ngagalindeng deui. Nyeri hate aing teh mun ras kana kaayaan sepuh Kang Nana. Nu teu satuju teu doa boga minantu ka diri aing. Sok sieun we ka hareupna kitu. Kang Nana kapangaruhan ku sepuhna nurut kana kapalai sepuhna pikeun ngajauhan diri aing. Ninggalkeun diri aing. Mun ninggalkeun diri aing hartina Kang Nana ingkar kana janji pasini pasang subaya nu geus dikedalkeun. Najannya Kang Nana ayeuna rek melaan ka aing. Rek ngajajabkeun diri aing ka jalma nu sakira bisa ngubaranana. Tapi teu mustahil bakal ninggalkeun aing lantaran sahanteuna anak kakolot. Moalnya bakal mungpang, tapi muga-muga we teu kitu. Muga-muga kacinta Kang Nana ka diri aing nganteng salalawasna. Teu galideur teu oleng. Pokona mah teu ungut kalinduan teu gedaga angina. Tungtungna bulan ngupahan maneh ngaharepkeun sugan jeung suganjang nana tuhu kana janji. Moal kapangaruhan kudu jadi indung bapa mung hanjakal waktosna ka bujeng seep. Rupina dugi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung nu judulna Ingkar. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara dina bagian ka-10. Mangga para mitra sanes kirang sono sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.